Wilujeng tepang sareng Abah sakumaha biasa dongeng kolot baheula didongengkeun deui kiwari. Ari judulna eta dongeng teh cacarekan Aki Pangebonan jeung Nini Pangebonan. Dina waktu sore harita si Nini jeung si Aki dariuk ditepas sarengsena balik ti kebon. Tuluy eta si Aki teh ngageroan ka si Nini. Nini, ka dieu ni. Aya naon janjangan? Ka dieu geura. Sok ka dieu diuk tah bawa eta udeun Aki ka dieu. Tuluyna eta si Nini teh nyokot udeun si Aki bari mawa si paheun ka tepas. Tuluy diuk nyang hareupan ka si Aki. Aya naon atuh maneh Caki? Ieu geura ieu Nini. Aki teh deuk cacarekan pan urang teh keur melak huma nya. Nah kumaha kitu? Nya lamun jama urang dikersakeun meunang huma 100 geus Aki rek cacarekan. Cacarekan naon? Nya cacarekan keun bae Aki mah daek dihakan maung. Ah si kasabelan si aing hoream dihakan ku maung. Ngaranna ge cacarekan. Gancangna carita nepi ka waktu panen eta huma teh dialas sakumaha biasa. Tuluy sanggeusna diala eta dipoe digerek-gerek. Nepikeun ka dipangkekna digeges. Tuluy diitung eta pare teh. Nah da eta mah dikersakeun eta panenna teh bener diitung teh aya 100 geges. Wajuh. Nini, aya naon? Wah, kabeneran urang ieu panen teh nu diitung ku Aki 100 geges. Aduh sia meureunnan kudu diakan ku maungnya. Cacarekan yakeun bae lah. Aki mah teu naon. Gancangna carita eta kadengieun ku maung teh ya. Yo, datang we eta maung teh dina hiji peuting. Assalamualaikum cek eta maung teh. Waalaikumsalam. Ye Nini Aki cek eta maung. Mane cenah geus panennya meunang 100 geus. Bener nah kumaha kitu. Mane cacarekan kadenge ku kaula di mana-mana panen meunang 100 geus daek dihakan ku kaula. Nya tenang naon jaha ceuk eta Aki teh. Da eta nu datang teh maung hidung. Daek sote kuring mah dihakan lain ku maung hidung ceuk si Aki teh. Daek sote kuring mah dihakan ku maung bodas. Ka maung hidung teh balik deui we bebeja ka maung bodas. Isukanana reupeting deui datang deui eta maung teh. Punten ceuk eta maung teh. Wangga. Yo, Aki, lain hayang dihakan ku maung bodas ceuk eta maung teh. Ah lain daek teh dihakan ku maung beureum jeung kitu ceuk eta si Aki teh. Balik deui we eta maung bodas teh bebeja ka maung beureum. Tuh. Isukna peuting datang deui ta si maung beureum teh. Punten kitu bari ngagaur eta maung teh. Oke. Mane cacarekannya hayang dihakan ku aing ku maung beureum. Nyatanya naon lah Aki mah teh deuk ikhlas ridho ngan daek sote dihakan lain ku maneh eta cek si Aki teh. Daek sote dihakan ku bapa maneh atuh eta maung beureum teh balik bebeja ka bapana. Datang we nya dina isuk peuting teh eta si bapa maung beureum teh datang.
Ki lain hayang dihakan ku aing ceuk eta maung teh bari ngagaur eta maung teh. Lain hayang dihakan pendek teh aing mah dihakan ku aki maneh cenah ceuk aki teh nya balik deui eta si maung teh bebeja ka akina. Isuk peutingna datang deui eta aki maung teh datang ngagaur. Aki maneh hayang dihakan ku aing ceuk eta maung teh. Lain aki mah teh dihakan ku buyut maneh kitu nya. Bebeja deui ta ka buyutna maung teh. Isuk kana peuting datang deui ta si buyut maung teh datang nya. Cenah aki hayang lain hayang dihakan ku aing ceuk eta maung teh ngamuk tah hantem asa diheureuykeun meureunnya. Cek sih lain hayang teh tidak dihakan ku bawa maneh. Babeja we tah maung teh ka bawana. Ari eta datangna teh peuting bari jeung rampua rampeol maung teh nya udah geus kolot atuh datangna ge. Ngau agak gua aki sarua aki datangna teh nya. Cenah ngaon lah cenah cek si aki teh. Aing maci-maci dihakan ke manira ka aing cek si aki teh. Nah, saya tangtukeun we cenah ke tengah peuting jam 12 nya. Nih, atuh atoheun eta maung teh nya. Heuh cenah keun lah ke jam 12 datang cek si eta maung bawana teh nya bari rampua rampeol ya. Maung teh balik ke teh dinya. Nepi weh kana waktuna eta. Si aki ti beurang kene teh nyieun lomang. Nya. Terus nepi kana jam 12 deh cenah. Doakeun cenah nininya aki rek dihakan maung teh si nurus teh nya sia cenah. Yo keun bae lah nah cenah sok. Abus eta si aki teh nyeta kana liang teh bari jeung calana diporosotkeun nongeng ka luhur. Tepat jam 12 eta maung teh nu geus kolot teh datang nyeta deuk ngakan si aki teh. Wah geus katanya gegerungan aja teh geus aki-aki kolot. Wah iya aki eta mau ya. Geus nyaho tempatna eta si aki cenah da geus dibejaan nya ti kamarina kene. Ya cek si aki dina cenah aing ayeuna tulus diakan maung teh cek si aki teh dina jero lomang bari nongeng bujur ka luhur. Beri porosotkeun calana teh nya. Ragamang eta maung teh kana bogaan si aki. Disaragi aing ayeuna jadi ngakan buah put cenah kitu ceuk eta si maung teh diusapan tah hanyut si aki teh punten nya ya hanyut si aki teh diusapan eta ku maung si aki hitut prut ayuh cenah ieu buah put teh cenah ngora keneh cenah can asak ceuk si aki ceuk eta maung teh. Wah moal tulus ayeuna dihakana ceuk eta maung teh isuke cenah ngora keneh ieu disada teh ditepak-tepak teh kalah prut-prutan. Tulu ya balik ta si maung teh nya cenah isukan deuk dihakan gitu maksudna. Tuluina isuk nya eta isukanana eta ya cek si aki teh ayeuna mah nini maneheun bagian maneh aki geus salamet cenah ke peuting ke nya maneh. Si kurang ajar salah sakit aing kudu diangkat maung jeung maneh kumaha. Ya keun bae geuning aki geus salamet cenah sok lah. Atuh kuluina dina reupeting da cep si nini teh abus deui kana jero liang nya tah lomang anu geus menang nya si aki teh urus si akinya. Tulu ya si nini teh biasa nya nongeng gitu. Sirahna ka handap bujurna ka luhur kitu ditorosatkeun eta samping teh. Jol eta jam 12 peuting teh. Wah, aing tulus gak kajian gak kasih aki geus.
Nah, barang etanya barang aragamang cenah eta kasinini nu nongeng dia dina lomang nya tah diusapan. Diusapan barang diusapan cenah hitut. Nah, tuluy hitut aduh cenah perut gitu nya aduh. Ruas ini nih cenah diusapan gitu mah werweki aduh ceuk eta maung teh ieu asa teuing cenah ieu buah putih cenah. Barang diusap di kedua kali pareja teh modal teh hingga sini nih teh dari jeung nyeri beuteung deh. Aduh ceuk eta maung teh cenah buruk geuning buah putih mah tulus cenah ngakana oge teh. Si maung teh teu tulus ngakan sini nih jeung si Aki teh nya. Tuluy nambah balik eta si maung teh. Kitu talah ngaranna ge dongengnya. Salamet eta si Aki jeung si Nini teh lah nini urang salamet teh terus dia akan maung teh nya aduh cenah geuningan nya kitu da aing ngaranna dongeng nya punten kasadayana ya dai dongeng mangaranna ge dongeng nya tah kitu mugi-mugi atuh sing ngajantenkeun panghibur kana kalbu pangbeberah kana manah gitu rupinanya sakitulah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.